Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi nu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngejaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun terhindar ti penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna dikawitan ti ayeuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun inna dofatu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksud sareng tujuanna, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageng nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya rupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, jiwa sareng raga. Tah urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi nu mulia, cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur bilih aya basa atawa kecap nu kirang merenah larapna mugi kersa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi